Per aing mah sebenarnya mah geus aing jujur bae ka per. Saya teh tak bawa penyakit per. Penyakit naon? Gas bae tuh kudu ngegas. Aing ngerewas aing mah ngasih tau penyakit. Ya jadi kieu sa keur kamari-kamari teh aing geus jeung barudak lah. Saya teh ceritana yang nuju kumaha penyakit teh. Saya teh mun saya teh di kamplong apa didagorkeun teh saya eta kembali deui ka bahasa Indonesia tiba-tiba gitulah aing teu ngarti ieu. Ya enak kumaha mun sia ka dukun apa wakani lah salah. Dokter aja lah cakan yang ke dokter. Dokter mah sia ieu gede. Ka dukun mah kan tinggal cuma merek ieu doang geus. Sri. Ente ngesah demi saya sembuh lah. Inti nama yuk. Bacakan bola. Ayo tuh mangkat. Gaskeun ge. Nah di ini Geus aing baheula anjing soib aing baheula ka ditu yuk. Guys. Punten Mbah. Mangga asup. Aduh, Aya naon anak muda, aya naon malaneh kadari. yo jadi kieu Mbah. Urang kan boga babaturan tah. Tapi gitu Mbah penyakitna. Kumaha penyakitna kumaha? Nya jelas gini Mbah. Itu ceritanya bahwa tas mau orang teh ker iya ker poli ke center uluna jadi terus keterusan jadi gitu mah Contohkan kumaha penyakitna. geraya kok cak cing sana dicontohkan cing sana tuh kan mah iya mah kudu nungguan heula sok gitu di mana ya? tuh kan Ini siapa ya? kadang-kadang sok kieu Mbah Terus kumaha sok eta? bahasa Indonesia ujug-ujug kita mun kieu geus teu kenal ka saha ka urang ge jarang sih kenalan mah hak disembuhkeun bae Mbak Mangga contohkan. Gue mau boy. tuh kieu mah jadi penyakit teh teu sebanding penyakit naon gitu Mbah. Eta mah penyakit otak. Kudu ka medis kuduna mah. Ieu rencana nama erek wah ka medis tapi ina awang-awangun cenah leuleut dina YouTube yeungnan lah cenah isim di bedel apa di kumaha dina Teu usah basa-basi ngomong bae maneh miskin teu sanggup. nomba mah nyawan Aing bisa ngadiagnosa penyakit sia ujang. Kelak kedeng. Lebih canggih daripada medis. Lebih murah jeung zaman-zaman miskin kau seharian. Oh iya, banyak bis kesulitan. Mau kasurin tuh jangan siap. tadi oh iya Mereka aing. geus kajing Mbak. Masih nyolong kawan bangsa. Lain tiup lilin ya teh. Sasaja. Ngorong si Ajang. Ngorong ayeuna sok. sok turutan Curug si asupkeun kana irung. sok turutan we Kelak kedeng celubkeun koreng si ka dia. Harus kuah yang di Terawang kedeng. Bulan Oong dia mulai ujian. Tidak semudah itu. Mati yang ngaki. Ulah surah seri. Iya ya penungguna. Saya bisa dicaca gigi-gigi. Bulu jeung leungeun bisa misah. Waspada. Iya mah penyakit mental. Tapi bisa kok ini sembuhkan. Teu sia-sia aing berguru ka Vrindavan.
Seratna gampang jang. Sia teh pila nyokot hayam hiji. Hayam ting biang hayam saha. Padu ulah hayam aing tukang imah. Urusan ibu aing eta mah. Hiji deui pop es rasa mangga. Mantap. Jeung super keju. Jos. Eta wungkul bisa teh sia. Ayam super keju jeung pop es rasa mangga. Ari ayam mah di mana iya jarang kan nu batur wes batur yos Kajen padulah kanyahoan. atuh mah ke urang man ieu Sia hayang baturan sia waras teu. oh sok atuh ke diusahakeun lah mah Pop es aing jualan teu waya kieu. pop es aya lah aya pop es kan ayam Super urang keju. Bisa tante super keju. bisa Terus aina siap balik ka imah masing-masing. Siapkeun bahana. Datang deui ka aing. oh. Geus sakitu wungkul. Jadi langsung bah Langsung Langsung di aja. ayeuna. Kemun geus aya langsung ka dieu aing siap di dieu. Mumpung pasienna keur sepi lockdown teu barogan duit. Tiup jam. Tiup sok nurut ke tiup sana. nurut we ka aing. Tiup Bagus sama turun bro. Keluar. Bener-bener pendek akal sia teh. Ngaganggu aing we kritis. aduh semua pernah ayam semua pop es jeung superstar Superstar. Ulah itu sih gampang bro ya aya coy ayam urang aja sih bener Be, ada di jalan-jalan. Dulu Itu mau popesnya be lah. harus maju-maju Komen hayam we gawe uling sia. Keur neangan lawan, Bos. Lagi main yuk. Ayo, Tapi bantuan neangan heula. gini deh. Bantuan nyerap di tongok. Ayo. Gampang teh nyerap. Gampang. Kobean. Buku kabehan. Tuh bukan. Oh, hiji deh, Hayam Bang. hiji. Cuma hayam leuweung. Gageh geus metere. Ayo. Kita mah Iya, dua tak boleh. Mungkin dia enggak beberatan. Kita ucul kandangan. Menurut. Urut tuh. Ucul, kita ucul jauh. Karena sana. Metere. Lucy. Gede-gede. yo kan per aing menang yo pop es jeung superstar nalin teh Har. heeh geus intina mah eta yo ieu kumaha ieu urang soalna aing teu boga hayam coy di mah Ini tuh bukan hayam. Saya daek. Nolong. golong urusanna daek jadi gerebugan ke masyarakat Bisa diduitkan. jadi duitkeun wis si bae wae pan sanyo aya lah di mbah aing ke aing nyokot deh di mbah aing teh nyarita wah wis yeuh lah wadah dulu kecil kan itu tahu siya nyokot banyak gitu siya ini lagi ini saya ini tinggal ayam doang ini penjara penjara tuh dapatin si waras coy lagi cuma suami empat ribet depan ini dina persyaratan ini si ayo Ayam saya ayam yang gede. kurang langsung bayu ke dukun ayo lagi tara waras ya lah aing ayo let's go
kayak main sikan ya. Tadi dia. Nah. Duh, aing mah Kakak, mahal kan ya mahal tau. kita bisikan bagasi motor. Oh, bagasinya ini cuy. Ekspor. Kualitas ekspor itu Ya, hayang. lagi bensin deh, lagi bensin. Wah, pilihan lah. Aing mah Gerobak karena gerok. kalau bisa iya. Bantuan yang mana lah? Jangan minta ke kebun yuk. Ayo deh. Tidak, tidak motor itu sadar nggak terus nak. Siap. Bensin. Punten mah. Enggak. Cari. Kumaha. Ya persyaratannya terus aya mah. Ya popesna ya superstar nata. Nana Bestar. lah. Kurang minta popes. Tiis. Popes mah jeung aing dah haus. Ibu Rohit ya nya. Kabaca ku aing. Superstar mana? Oh iya mah. Gening kopong. Aja dia emang. Sanu memang. Abdi. Tambahkeun poin biaya adminna 5.000. Meni hayang pameta aing. Oh iya mah. Bagus. Ulah kaluhurkeun dia. Meja praktek aing kotor turun. Turun Aing minta buluna hiji salembar. buluna mah. Semua itu. Majalna. Lumayan. Bismillah. Biasa dulu di sini. Yes, bersyukur segala nikmat ya Allah bu. Sianya waktu eta hayam suruh kumaha ku aing. Timpan orang mana kediri itu nyaman. Ku aing rek pindahkeun ka tololan babaturan sia kana eta hayam. Percaya teu ka aing, Ah percaya. ulah percaya ka lalaki. Bohong lalaki. Tenggelkeun hulu hayamna ka dieu jam. Cing hayam, beli rembuk. Hulu sia ka dieu jam. Poin pindahkeun panyakit sia kana ieu hayam. Ih, mah kunani sih mah. Aduh aing sireuman. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Naon panyakitna hulu pindahkeun kana hulu. Kagoblogan katololan ku aing pindahkeun kana hayam. Sagala panyakit, sagala cobaan pindahkeun kana hayam. Po ame-ame. Rai. Nanglah jangan lah. Nah, Cobaan kampung deui jam. jiwa ieu kumaha ieu mbah ayam na Hayamna piceun bae keluar. Keluarkeun bae. Balangkeun bae ti dieu balangkeun. barang Geus urusan. Tampol hulu baturan sia sakali. ka tarik itu mah. Sakuatan bae sia. Jing sana ambil waras. Kumaha jang waras teh. Panas. Ih, anu nyambah. Berubah deui Lin. Oh. Aduh. Sia rek ngaragukeun kosan aing teh. Mau nah Sia rek percaya teu ka aing. percayalah ya nama mah. Ulah percaya ka lalaki. Suatu saat eta bisa balik deui penyakit eta ka sia. Tapi hiji cara ambil teu balik deui eta penyakit ka sia. Sia kudu minum cai ieu. Ieu deleng nasi bisa waras. Teu bisa ieu kodrat. Si hayang nyaho teu hayang sembuh total kaos kumaha. Aing bisa nyembuhkeun sia asal aya biaya admin tambahan 100.000 plus cashback Tokopedia. Bisa sia mayaran Bisa lah mah. 100.000. Bisa lah, nu penting waras lah. Bagus.
lain kembang biasa ya teh. Ini kembang yang dibikin ke awewe tapi ditolak. Tuh intenya. Uyah, yang ujung naon? Masak. Benar. Ibu hayam tadi ambil ngonci penyakit sia terbalik di kana hulu. Waspadalah, waspadalah. Cicing eta suku sia udah teuing kana eta kana meja sia teh. Bisa roboh di naing. Kadieu sia aja. Kali syukur. Aduh, umpama mereka urang. Tenang naon. Peri jahat, peri baik, peri love you really want to. Oraskeun ieu budak. Balikeun penyakitna bangsa. Bim bim pom. Inung jam. Ini waras. Ayo terus. Kumaha tos? Asik. Asik. Asin. Enggak sakieu unggul. Aya paminta lain teu di maneh. Tuh usah diceritakeun deui. Bucin kabeh sia teh. Cinta mah beda tempat. Manusia hayang minta jeung cinta engke sip 2. Minta ka dukun nopal. Lain ka aing. Aing masih hiji. Bagian ngawaraskeun bung. Aina sia balik. Hayam tadi bawa bae. Geuleuh lantai aing disingan wae ku eta hayam. Balik aina sia heuh. Sampai meh balik tong poho eta di beh kanan aya kasir. Bayar aya notaan. Ngomong menang cashback sia. Mangga balik. Turunnya mah. Yuk, Pak. Assalamualaikum. Ya, yang mana koma. Kumaha, Wak? Diucupkeun tah kumaha ya, Wak? Cukun awal. Kumaha ya, Bar? Skill baik. Empan deh. Waras wak. Yang coba pancit. Hitung-hitung syukuran. Tahu udah mending gitu, Wak. Pernah yang matur no. Panyaun. Kumaha ya? Terus pancit baik. Atau ini gerodak kok. Nah, aing Eh. mau kikiran. Terus kejona ya kejo. Cuma mau nanya sih dua pincu. Makanya gerodak lah. Sya, iya. Usia pasakan dan nanti toh. Cita yang bangun ya. Ping ayam jago. Tekan yang mana itu tuh siapa tuh? Ayo gitu. Karang sare. Bungsi. Ya bro, baik bro. Aing nungguan dia. Cuman dia mau baleran. Oke. Boy. Kumau meureun. Dia kadang hayam milikan tuh. Dekat kampung sebelah mana ke tempat ayam Pak Samad. Si Teko. Saya yang menyerah mas.
Tunggu lawan. Woi, bro. Wajib rumah. Yang kerongan budak ngan si Lucy. Berubah deh. Ngan si Lucy. Dengerak. Mana? Ada. Yang pramuka. Kan yuk, di mana si Peri yuk? Mana? Kan makanan. Si Peri syukuran coy. Guys, merayakan waras. Oh, lamare kan poho inget gering eta. Tak. Ini pantas kita tambah. Ayo, karena main ya. Turunannya ada turunan. Biung ya. Kejona ada kejona. Saya makan. Oke lah ya, kita lewat anduk lagi nih. Oh ya. Raja Perindapan. Ngerang yang terlapar ya. Semangat, madang, mamam. Ayo mam, guys, ya mam. Tadanya juga tadi. Bulannya dulu nanti. Mana? Lumayan. Sebuah yang madak, sebuah teuing yo. Top. Tahu sta? Panjang darah ta? Aduh, ini udah mulus banget. Bisa mau tahu di mana? Bisa. Di dokter yang sambal lah itu. Di makeup bulan tadi ya. Bisa tuh isi. Daripada kebayan ke jangan terarulin. Mau bisa ulin. Molor. Ini sih istirahat. Kering mah. Kayak gitu mah. Siap aja, bos. Baju aing mah asar gue. Wah kelanjutan dengan ayam ya. Nonton yuk. Iya, main mah. Lawan. Ayam udah leungi tadi. Tikeur nareangan cuma bantuan sakeureung karunya. Yang ini. Di itu hareupeun di Mas Rijal na motorna tadi mah luhur motorna. Ya harus ya. Ini udah kari ngono. Masa mau ngambruk? Tuh, ayo atuh Bang Batan. Aing tadi eta hayam sa keur madang ha. Tadi madang Bro, ayam Sama, manimut coy. Honeymoon kini. Penghayam nu aing eta bicara we. Curiga nama gitu aing Kita bro, aing setan kio. Tadi kan aing meuli popes. Kaburohi, aing boleh siasin nih, si Woji. Aing bere ayam tak, gue tau Gak dah. mungkin. Sia mah udah koren. Ku boga hayam ternyata udah. Ini tuh bukan Ini awak sorangan gitu bisa ku mah ini hayam. Koret sama. Amit koret nih. Amit koret. Yakin bro aing mah. Ayam pilih. Serius. Saya mah nggak bohong ini ya nggak bohong. Malah ujung si Woji nah aing serius. Aing malah Jujur. malah aing kalau mau bobat peran serangan mah. Pada babaturan aing mah yakin jujur. Jujur aing pun jujur iya. Tokot geus aing jujur Aing aing. deh. Bener ini udah kayak baru boleh. Ayo kalian. Ampun. Kawan ngobrol udah kieu nyusahkeun. Woi, ampun euy. Lah, kira mah Kalian yang guys mau bisa gerak-gerak. Takunak, tumbak. Kabur bisa kolot lah boy. Hei, kan ada yang kieu. Bare! Siapa yang kunaon? Bantuan! Bar! Mana? Itu kau senjata senjata tangtong. Bangsat. Kunaon dewek? Kunaon dewek. Kunaon? Aing kudak dina rejeng. Di keramplengan aing. Kan tadi ke hari tas Sumedang. Hayam. Kanyongan maksud hayam ayam sodang eta. Mas dendam ayo. Ayo kita peng mandi lain mau.
Ayo para gelawat. Saya itu. Bangket kitanya di. Awas aing mah, harus dendam aing mah.